pigawean sakieu oge meni kagok-kagok lah geus burit. Hararese kaburu kahujanan. Cek urang mah angeuskeun ieu teh. Bah, panyakatkeun aduk di ditu kagok ya satik deui. Di mana nu setruk? Nu setruk kunaon teh bisa lempang. Rek digotong di bawana. Rek diburayot si warung. Atawa rek diurut. Nu setruk nu setruk. Lain aya nu setruk. Pangawakeun aduk tah ieu kagok ieu sakieu deui. Oh. Keun juga teh naon atuh aya. Oh geus burit geus kieu heueuh nya sok-sok we lah. Di kagok-kagok sakitu usum hujan teh. Angeuskeun ieu teh lin kalah. Ditueuna. Keun we sapatang sapontong tepung-tepung kieu. Kaburu kahujanan. Hararese ieu teh. Ya, atuh jeung geura kacai ya. Gila. Alah mah mawa anu. Ai mana naon? Lain mawa anu, aduk. Eta anu jeung air kacai mah. Udah ting saliwang mama baleg. Sok ribut ai si amu sagala jeung sok main gebot wae. Nanyakeun anuk nya kunaon nya euy. Kada naon da teh mah jeung ngagebot kitu si amu teh euy. Jeung nanaonan ieu teh ngantep-ngantep batak kieu cenah nanaonan cenah ieu teh si amu teh kalah tiga anu heureuy. Mun aing diadukan ieu teh sing bener si amu mah. Ka ditu tuh ame tereh alus. Alah diemplek-emplek kieu mun aing diadukan nya. Jeung rek mandi make kudu nyokot anu aing teh kahar ti kudu nyokot anu ka dieu. Biasana ge di WC. Abang jeung anu asal lieur jeung si amu mah. Make kudu nyokotkeun anu cenah padahal kita di WC meureunna nya. Rek mandi meureunnan. Ampun aing.